nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua tak polisi sial tak polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tante dibere ye ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak bacak Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak mah atuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cakina teh kieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipijeun bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleuan jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran gitu wae jing nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa oh bener lah mantep teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul ghaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu sakasa SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban eueuh lu nyaho kana kunci-kunci gaib eueuh lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna
Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli. Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna, ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud, rukun sujud lu 7 teh kudu napak tarang. Koduana 2 dampaleun, nomor katilu 2 dengkul, nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab make amamah, make udang-udang sit ka dieu, make udang-udang, make buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah ka dieu. Udang-udang make, kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus. Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko batin. Dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui layak dipul melayar dipur ria ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema tah iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kajengan mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajengan kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah, lu ikhlas ge, nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahueun jasa. Ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ka budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah. Si itu tunduk di belah juru ikhlas salat. Kula ngahuleng. Kok nyahueun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng. Meunang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha nganyahokeun ikhlas lah. Dia hese. Urang ditatanya beusi dicarekan, Bang. Ngan dina HTP pan Abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ah. Teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, nu tudukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh. Ikhlas tah. Bagus salat tah ikhlas. Beuki puyang bae. Nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin.
geus bae teu nanyakeun datang ka kadina ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab. Oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan, pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas, aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu. Kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepaayang urang. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh ya ya terus sarua bae. Jelema susumputan pamalingan ya budak. Emang budak aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan. Kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ge nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gideuk bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna. Jadi kudu keluar bae suku kudu hareup teh jang nyepak sia. Ieu geus kaya. Geus kitu bae. Mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka anda. Asa boga musuh bae pan boga pencah mah tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah. Geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho
pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk. Teu sabenerna mah nemantak ya hudang teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isuk apa bakal diberangkatkeun apa bakal sehat bakal teu bakal hirup bakal teu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tek rencana, kantor rencana, pasar berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ya lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tenden gendai kan gitu baik kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye hujan gede ye subuh-subuh can terang deui. Kurang menggeus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoeknya kilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug gimana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Jeh itu teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae.
lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan supaya ulah hujan cak Allah hujan bae ku ini dihujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cak ku si Allah geus sempak sagala di luhur kenteng wah geus macem-macem asal anu hajat mah geus sempak ambal aya di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae, cak gusi dek dihujankeun bae. Oh, ya Allah, ya kan. La ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jada damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu nyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoeun asal nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya icen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantap waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleuh ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuhan oh diu ku rapi dijebur gegerang Allah nyahoeun jasa batur teu jahoeun Allah teh urang mah lain guriwal wih siapa gede amat tuh ya belaan udah ngadu nu kos kitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahar jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede ja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau
lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau-pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau eta keur geledek. Nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa, aya pulau Putri laletik kabelah dituna eta termasuk gede, aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka ditu teh naek gete ku ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut nyahoeun Gusti Allah. Luasna laut nyahoeun, jerona laut nyahoeun, eusi laut nyahoeun. Aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa. Aya cumi sabaraha miliar di jero laut, aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun. Iya kari. Mata katulah sieun. Henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun. Dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun-sieun amat. Urang hudang ti peuting, biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar. Dek tahajudan. Dia tahajud bener mencan. Kalau wudu, gerebek. Ih, naon teh juga gerebegan. Deh, lain naon. Beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu. Salat Allah. Gerebek. Jadi tak encar datang kabar encar Sholli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae nu keur tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk henteu coba ge kanu borangan ge les sia kos bungkul ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu Akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set les ngopi kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dieu jauhna naon kudu ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah di dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk cuma kunti anak galak memonon juri galak ya setengah asal liwat kadinya galak tamat hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoeun Bratayuda Nanang Kosim segala muammar geus teu nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 saya kira jangan sepi ngeusan cancan ya barang neuleuh geus 3:30 alah aing ieu balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta tah eta sieun tanyana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu. Pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus. Geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh. Ngawani-wani maneh. Kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek dising. Alakur jasa. Atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge. Ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kunti anak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpat nyana
datang ke kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangikun ti anak aing babuk ku aing leh beres tekap iheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul deuk dibawa ka rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Dibawa ke mana? Ke rumah sakit kunaon gitu. Dibabuk jurig, bubuk kerbau. Jadi nini geku jada pajar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae manu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman ge ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek asa leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes, ya wudu, asal enan lah. Terus tu kudu borangan cek kieu ge. Moal enan naon? Allahu Akbar. Brek leh, moal enan naon? Eprak aya pocong. Lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tah. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urangna cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun matak ahli Allah mah teu kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha lamun digalakan setan sieun lamun urang sieuneun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cak pamajang setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun pelakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbo tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan
katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kejeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galanya jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentap-lentap atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sengaja datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi masya Allah ngarundai-rundai kata Nabi Ibrahim urusan Gusti kamu nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin
naon bae anu baseuh walaya bisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu ku sia geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun nu nyekelan kolam penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh punyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideungkeun bae ka malaikat batu diberes sagala rupa deuleuh kalau ngapun neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat jadi deuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya mesti dicarekan ku Gusti Allah teu salah sia anu salah berarti turun careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doang ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat gas sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia ieu kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sifatanana ketika sare ruhul tamyiz tadi kaluarkeun teng ruhul hayat bae ya di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syabdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus
begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nyalimpet jana kagang hayang kiih nyana teh aya sumur wer ngompol eta kos itu nah iyalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil-lail ruh tamis dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teu diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kaki cicip karena pagawean urang Allah nyahoeun majarah tuh naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarah tuh eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang eta teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapal atatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis gugus yage emang aing panjang atuh panjang gerak rongkom kabeh di urang teu kaharti cenah sare asa sakedeung tapi pan giringanan ieu bah dikarari amat jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tah ieu kabeh ge kaluan tindakannya Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal
aya nu datang ka 20 aya 30 aya 40 aya 50 aya 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek maga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal namun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dileungkeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapak korta kirim basa duh ceng mun hau kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon gila kreditan teu kabayar aceng mah ulah waka aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hees berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama mah sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modar jang modar bae Soeharto bae lu sugih modal atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi deuk ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uninga tambah besi urang ngahelak ye pan Gusti jasar henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah lagi naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tata nu atid da ieu tah pada minggu siap batur mengaraji pan maka puncak tah aya tah tulisan mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahela kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh mah jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang kicip dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah
masalah, no problem. Masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebab teh nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santes mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik. Kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas. Nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu. Dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui. Ngageser. Ku sahabat dikeun deui. Katilu kali. Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bayi mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah nyaho eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat teh langsung ngampar. Kangjeng Nabi teh lila kieu ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah seorang memperhatikan bisi ke waktu subuh pula hudang sebenarnya lain dirasa capek tas perang mangga sahabat teh mangga sahabat teh siapa kuntang kiting bae nya sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya nage sarua diuk bareng diuk heulai repes ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae bae menang sae teh tang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebel deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudang ke mangga cek sahabat teh gua da jasa mangga nyana gujag-gijig bae geus disiap-siapkeun teu wadah cai sagala naon besi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah. Dah nyanana diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyalan der PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus berang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ye tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget cenah buat jam sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nyana kurang kirim diberatkan titah nungguan hees keneh bae sarua hees kan cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantap urang Cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh doraka ieu aya catetan ana ti Kangjeng Nabi ja hees nang Gusti Allah. Nah iya tadi tah cak Gusti Allah wa huwal ladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hees eta suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngirining HP dipasang remote-na HP mati tot beker kering nu adzan ya Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiupan hudang jam 8 aja dek keluar isin panjenengan ngaran lagi kiai pan aya ka isin ustad biasanya ngarupa kos nu geus aca sorban
biasa dia kopi cak majikan geus salat tancan nya ieu cak majikan ieu majikan bingung kaji geus salat tancan nya ieu jarang rasan mah nyencan itu tadi kaji emang geus salat lama tadi tenangnya dah geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat wiridan deui buak deui bahes lah geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh meureunnya gitu. Jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kaji diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana tidak tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa setik-etik aja tinggal kadeukeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat subuh niatna kumaha qada tah bejakeun tak ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan nu geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu ji aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayat urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak duha mah teh kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayat wa afini man afait apa nih cak anak pun Allahumma hdini teh naekeun urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancepkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kumaha ge izin jasa geus kiring-kiringan kumaha ge izin bae dek babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ya luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaran nu mantak daek nonton TV sok teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani da kumaha
neuk berani. Nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah, mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede. Goplah teh dosa gede. Dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa. Urang mah pan urang mah ieu, urang mah ngan sakadar awak, mun mabok kabair, zina kabair, maling kabair. Goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat. Ketika geus aya dina makom hakikat, goplah teh kabair. Masya Allah, ieu teh ayana dina naon? Dina nafsul ammaratu bisu. Di dieu ayana ti handap ka luhur, nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna. Al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-goplah, al-godob. Tak eta. Nah iyalah, be, kabeh lamun urang ku goplah, be, kalian urang turun. Ulah aya goplahan ka Gusti Allah, keur nangtung, keur diuk, keur kumaha bae. Iya urang keur ngobrol ge keur ngobrol bisa dua dimensi. Waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat, batin ka Gusti Allah, boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah, kicep nang ti Gusti Allah. Pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta. Engke bisa 3 dimensi. Mentek disebutna ge aya indra keenam. 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam. Diterangan kumaha ge moal bisa tama. Eta mah fadl Allah Subhanahu wa taala, tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah. Mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah, ibadah ngeunaheun jasa. Dek jam sabaraha bae, di mana bae, teu kudu di masjid, teu kudu di mushola, teu kudu di majelis taklim, ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah. Urang mah aya salat di masjid, mun teu ka masjid teu salat. Aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu, teu salat-salat acan lah cenah aja teu kaburu. Ieu Allah emang aya di mushola. Emang Allah aya di masjid. Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana. Asal ilmu Allah sifat, atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat. Layan fakwa di zat. Nah lantaran sifat mah makoma bigairihi, lamun zat makoma binafsi, maknya aya sifat pisah dina zatna moal aya. Kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar. Nikmat zikir geus ngeunaheun, geus aya dina ilmu Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kong aya jauh mana? Blon tama zikir kos kitu mah. Nah, jika jawabkan ku Allah, urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah. Urang dek silaturahmi ngariung, urang butuh berkat deui. Pan Allah nyahoon mah nya, dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon. Isin. Mimiti isin al haya'u minal iman. Isin naik jadi wali Allah. Cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang. Mudah-mudahan urang kabehan diberi sinar ma'rifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah, khususna tina ilmu Allah nu ieu, umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna, tina sifat-sifat Allah nu lainna, sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.